Assalamualaikum. Kumaha damang ambu? Waalaikumsalam anak king. Alhamdulillah ambu di dia aya hibar. Kumaha samulihna di ditu bager? Alhamdulillah ambu. Syukur upami sadayana damang mah. Mugi asa papuasna damang. Amin. Amin. Kek. Nah bade ka mana anak ambu teh? Mani parantos rapih sareng kasep pisan. Ambu mah kasep teh kapan lalaki? Kantenan abi atuh. Ieu teh abi kaleresan bade aya latihan sawala sareng karya kanggo tatahar pasang diri nulis carpon teh. Oh, mohon. Nya syukur atuh upami kitu mah. Parantos tuang. Kade bilih lali tuang. Parantos atuh ambu moal hilap kumargi emut wae sor ambu mah. Tadi teh nada sareng bala-bala disanguan meni raos teh. Mohon atuh alhamdulillah. Kangge samentawis mah dicekapkeun wae pangintennya. Ieu ambu bade ngalajengkeun heula hanca. Sok, kade tong lali bismillah heula bager. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng ambu tong lali sumanget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Alhamdulillah aya hibar. Kumaha dirinya? Alhamdulillah. Ieu teh ka mana nu sanesna? Mari kita abi unggul telat. Wah, eta mah meureun inditna we telat ngahaja. Gening araya. Aduh, punten. Telat dongkapna. Tadi teh nyamper heula nu sanes gitu. Nya supados izin pamilat teh. Tuh ayo. Tos kitu mah urang kawitan wae ayo. Ayo, urang kawitan ambil ka Bujung Santen. Iya tuh. Dek di medan usaha ayeuna. Dikuring heula we atunya nya. Mau buku naon bae eta teh? Tah, ieu teh aya buku jajateningan papasten, aya buku kumpulan carpon kanyah kolot, ieu teh terus aya oge halimun peuting. Eta teh karya-karya pentingan hungkul ye. Tah, kuring mah geus maca anu halimun peuting jeung kanya kolot. Lamun nu jajah teh dengan papasten mah teh acan. Wah, rugi can maca buku eta mah. Kapan eta buku teh anu dileler Hadiah Sastra Rancage tahun 1888. Eta teh hadiah sastra Rancage nu munggaran eta teh. Ngan hanjakal euy, buku eta teh hese bahasana. Loba bahasa nu teu ngarti ku urang teh geuning. Matak lamun maca eta kudu loba-loba muka kamus ameh urang kaharti caritana. Kuring manya kungsi maca teh anu judulna nu leuwih mahal tibatan inten. Guguritan munggah haji. Jeung hiji deui teh nu judulna Buana Pinuh ku Mega. Kapan eta teh karya anjeunna oge sarua? Menika bitanya hayang kitu kawas anjeunna nu Rancage pisan kitu. Moga-moga bae. Kapan arurang nu bakal nuluykeun tapak aranjeunna teh? Matakna amun kuliah teh sing daria ulah jajan jeung ulin we hayo. Nah, da kuring mah tara jajan tuh si Imas nu sok ngajak jajanna nya. Saha atuh anu daek diajakan ari nu ngajakna oge panglobana geuning jajanna. Khusus kalah mengpar kemana karep. Geus ayeuna mah Imas mau bukunan wae. Nya naonan wae atuh disampur teh meuni lalila, sugan teh mau bukuna loba, pek teh henteu.
awet ya sok segala rupa ditaruhkeun. Ke. Kapan kuring mah macana oge sok dina HP ieu aya ipusnas tuh mata kiwari mah alasan keur kedul maca teh kali deuk nawungkul. Tah, kuring oge boga, ieu teh aplikasina kacida pentingna keur mancet. Terus mun misalkan teu kabagian nyawa ya, na kudu meuli atau nginjem ka lanceuk. Bener kudu nama orang teh jadi leuwih getol kana maca kan geus jadi pangabutuh di zaman kiwari. Tahnya kuring ge kungsi nginjem eta mah. Basa eta teh maca buku nu judulna teh Sri Panggung Doger Karawang. Eta mah nu ngaranna ceulik teh lain bohong da. Ini sedih pisan ih. Bener, Imas oge ngarasa sedih maca halimun peuting mah. Kuring mah memang can maca buku halimun peuting mah kan kungsi maca sawidak carita pondok. Eta mah carpon teh jawara unggul. Resep kuring macana ngan hanjakal. Temedal deui Kuring oge nan buku eta teh teu manggi-manggi euy. Ai maneh eta menang ti mana menang buku eta? Yuk, kuring mah boga ngan hajawe teu dibawa ka dieu bisa anu minjem. Nah meni kitu-kitu teuing. Lain dek oret nya saupama hayang maca mah ka ditu we ka imah kuring. Kayak atuh urang ngahajak ka imah maneh nya piraku teh di subuhan mah liwat-liwat atuh kudu ai. Tuh nya ari diserang ku ngobrol heula Mas Jul dog-dog tinggal ieu. nya eta sok ka mana mending padahal mah karek ge saeutik ngomongkeun teh Pang. Ari dari teuing teh atuh sok kalakah jangar kitu abi mah. Dulu nama orang teh ngayakeun sawal karya sewang-sewang. Kapan kedeung deui teh deuk pasang giri. Kuring masuk sok sieun nyerahkeun Ah, maneh mah sok meuni hayam kabiri. Sok kumeok memeh dipacok. Kudu optimis atuh. Kapan urang geus ya ikhtiarna latihan. Kieu. Ayo kudu percaya. Nya isukan mah atuh mau carpon teh karya nu urang. Oke, menta saran ka dosen. Sugan we lamun alus mah nya bisa dimuat dina mangle. Nya Is, urang mah hayang da karya teh dimuat di nu mangle kitu. Tapi da teuing atuh acan wae. Teu kumaha dimuatna atuh Imas, ari can fungsi dikirimkeun mah karyana. Lah teu da urang mah eraan kumaha deui. Geus ayeuna mah urang tulikeun deui sawala teh. Yuk. Karena raun i. Nuju sawala karya Kang. Sakantenan tatahar kanggo pasang giri nulis teh ya. Oh, Dek nanaonan miluan pasang giri carpon di kos nu dek menang wae si laing mah. lamun si laing daek era mah nyapek bae. Kudu nama kos akang atuh nu kungsi dimuatina majalah. Budak bau jaring wae oge ni loba gaya kahayang mah diajar we heula cing bener atuh. Yeuh hi ari kuliah hayang geunah mah teu kudu loba gaya hayang miluan pasang giri sagala. Aduh, teh punten ngiring sasanggem. Kapan abdi sapara kanca mah mung seja bade diajar. Juara atau janten pinunjul. Syukur henteu ge nya teu nanaon dan nyata bade diajar. Res manawi akang sareng teteh bade ngiringan hayu atuh da abi ge nuju diajar pilih aya nu lepat. Tah, karyana wastu oge sarai geura teh. Alus naon maneh ngeunaan sastra ieu geus maca sabarhiji buku make ngajian karya alus henteuna. Yeuh dewek mah baheula tarawani mairan kitu. Budak ayeuna mah nya geus gardek kawani geuning. Kan bae geus palinter meureun make ngakeun sawala sagala geura. Apa nu jadi ajar sasarangan Kang nya rumah os atuh seur lepatna. Seug teuing ari dek mariluan mah ketah dewek mah embung ari saukur ngerakeun wungkul mah. Geus teh urang ini antep we nu hayang ngaranakeun sorangan mah. Kudu nama teh kudu kitunya. Geus tong marikiran maranehna deui lah urang tulikeun deui sawala. Teras ya nu dianti-anti ke orang sadayana pinunjul kahiji. Dina pasang giri nulis carpon. Nyata nak saderek. Cacing. Wastu koswara.
kadua Cinarangkat dulu parantos jantan nuju gitu di pasang giri ieu carpona teh sae bisa kuring reus gitu ninggalna mangga ti pamilih ka hiji kadua atau nepi pinunjuk ka hiji kadua Cinarangkat dulu pilih aya anu bade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem kuring turun nuhunkeun ka para panata calagara gitu nutos ngayakeun acara ieu oge ka Girang Pangajen nutos nyalai sim kuring oge hatur nuhun ka rerencangan nutos parantos dongkap gitu nyemangetan sim kuring oge nu teras ngarojong sim kuring gitu dina prosesna setelah sim kuring ge bade ngatur nuhunkeun ka punbiang anu nuju di lembur gitu terus sabab piduana sim kuring tiasa aya di dieu gitu sa janten pinuju ka hiji saya nu dipikeun di sim kuring mung hatur nuhun nu seueur gitu nya hatur nuhun pisan ka sadayana nu tos dongkap di dieu sakitu nu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.